Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf naon ada ujami ima ngalakonan sakabeh perkara aujaba anu geus ngawajibkeun hukana perkara saha Allahu Allah alaihi ka itu mukallaf. Wayajibu sareng wajib alaihi ka mukallaf naon ayu addiyahu kudu ngalakonan ieu mukallaf hukana ma alama kana perkara amaro anu geus marentahkeun saha Allahu Allah bihi kana eta perkara minal ityani tina ngadatangkeun bi arkanihi atau ityan terminal ityani tina migawe bi arkanihi kana pirang-pirang rukunana perkara wa syurutihi sareng pirang-pirang syaratna perkara wa yajtanibu sareng ngajauhan itu si mukallaf mubtilatihi kana pirang-pirang anu ngabatalkeun kana perkara. Wa yajibu sareng wajib alaihi kajalma naon amruman marentahna jalma ro'ahu anu ningali jalma hu kajalma deui anu jalma nu kadua tarika syai'in kana ningalkeunana hiji perkara min hatina itu arkan atanapi surut awyati atawa ngadatangkeun si jalma biha kana itu ma ala ghairi wajhiha kalawan henteu perjalananana itu arkan. Wayajibu sareng wajib alaihi kajalma naon kohruhu maksana itu jalma ala zalika kana itu ma in qadaro lamun kawasa si jalma alaihi kana itu kohru wa ila mangka lamun teu in qadaro payajibu mangka wajib alaihi kajalma naon al ingkaru ingkar biqalbihi ku hatena jalma. Bismillahirrohmanirrohim. Dina ieu pasal bade nguningakeun kawajiban kajalma anu mukallaf hartosna jalma mukallaf teh nu diperdih ku Allah. Mana ari jalma mukallaf teh hiji di mana geus baleg, nomor kadua sehat cager gitunya teu lamun teu gelo gitunya, nomor katilu tepina dakwah eta namina teh mukallaf maka diperdih ku Allah. Diperdih mana yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf diperdihna teh ada ujami ima kedah nyumponan kana sakabeh perkara aujabahullahu alaihi anu geus ngawajibkeun Allah kana eta perkara ka eta jalma. Jadi wajib keur kasakabeh jalma mukallaf ngalakonan kana pirang-pirang anu diwajibkeun ku Allah Ta'ala. Mana sapertoskeun di dieu mah dina sarahna teh sapertoskeun mana kasolati wajib salat
Wazakah wajib ngalaksanakeun zakat, wasaumu sareng wajib puasa, wal haji sareng munga haji, waradul madolimi sareng nolak pirang-pirang anu dolim. Tah eta teh diantawisna kawajiban kajalma anu mukallaf diperdih hartosna dipenta atau nepi diparentah ku Allah kudu salat kudu puasa kajalma anu mukallaf gitunya. Upami anu teu acan mukallaf mah teu wajib sapertoskeun mana jalmi di bawah umur pamegat di bawah umur 15 tahun teu acan mukallaf eta mah teu acan diperdih ku Allah kan muhun teu acan baleg. Pami istri teu acan yuswa 8 tahun atanapi entos baleg-baleg nama nanging henteu sehat gitunya teu cager sapertikeun mana robah emutanana atanapi majnun sabat gelo tah eta henteu mukallaf ku Allah Subhanahu wa taala. Henteu diperdih kudu salat teu kedah puasa bebas we nu kitu mah kitu nya. Kumaha pertanggungan jawabanana numutkeun keterangan mah langsung surga Allah. Gitunya surga. Nanging atana karena panyawat tapi upamina majnuna karena aya sesuatu mah di dinya tah berarti karena gelote karena lemah iman gitunya lemah teu tumarima kana takdir teu tumarima kana qadar ti Allah Subhanahu wa taala eta mah wallahu a'lam gitunya jadi mah lalu teu damangna teh karena panyawat gitunya karena panyawat. Salajengna deui wayajibu alaihi ayyudiyahu ala ma amarallahu bihi wajib kajalma anu mukallaf teh kudu nyumponan kana perkara anu diparentahkeun ku Allah taala minal ityani tina pirang-pirang migawe sapertikeun mana migawe bi arkanihi kana pirang-pirang rukun wa syurutihi jeung pirang-pirang syarat kitunya wa mubtilatihi jeung pirang-pirang anu ngabatalkeun kan dina salat sapertoskeun aya nu disebatkeun rukun aya syarat aya mubtilat tah kana rukun sareng syarat wajib jalma kadah ngalakonan oge ngajauhan kana mubtilatna sapertoskeun mana syarat salat teh aya 8 gitu nya hiji kudu suci tina hadas 2 gitunya 2 kudu suci tina najis tah eta teh wajib urang nebihan kana najis. Rukun salat aya niat aya baca Quran wajib dilaksanakeunana maca Quran anu ngabatalkeun kana salat sapertoskeun mana usik 3 kali berturut-turut gitunya eta teh wajib ditebihan gitu ya wajib ditebihan. Wayajibu sarang wajib deui alaihi kajalma naon amruman ro'ahu tarika syai'in minha tah ieu mah kawajiban jalma kajalma deui sapertoskeun mana wayajibu wajib alaihi kajalma naon amruman marentahkeun jalma ro'a nu ningali jalma hukanu jalma deui tarika syai'in ninggalkeun kana hiji perkara minha tina salat sapertikeun mana urang ningali hiji jalmi nuju ngalaksanakeun salat gitunya henteu ruku gitunya teu tintos maca Fatihah surat henteu ruku langsung we sujud maka urang anu ningalina eta ngabogaan kawajiban kudu menerkeun kudu amrun marentah ka eta jalma anu teu ruku heula dina salatna gitu ya. Eta kalangkung rukuna kitu nya eta wajib eta teh mere nyaho kitu nya. Mere nyaho atanapi aya jalma saumpama tapi dina anu wajib kitu nya dina anu wajib. Ari kitu mah aya jalma dina salat subuh saumpamakan henteu kunut
eta mah henteu wajib amru man ra'ahu tarika sayan margi teu kalabat kana rukun teu kana lebat rukun non kunut mah termasuk kana sunat muakkad dikeukeuhkeun tapi kieunya dikeukeuhkeun aoyati biha ala ghairi wajiha atawa kahiji jalma anu ngadatangkeun kana hiji perkara anu lain pakna lain gawena sapertikeun mana nambahan rukun salat gitunya rukun salat teh ditambahan tawajib jalma anu ningali nyegah ka jalma anu nambahan rukun salat gitunya nambahan rukun salat anu bangsa fi'liyin nu bangsa pagawean atau qauliyin atau bangsa ucapan gitunya sapertikeun mana nu nambahan rukun salat teh saumpamakan atos maca Fatihah lajeng ngaos surah geus surah qomat gitunya geus qomat tuluy ruku eta nambahan kana kaulian salat eta teu kengeng gitu nya cegah ku urang di mana-mana menak anu kitu malihan wayajibu alaihi qahruhu wajib ka jalma anu ningali teh qahruhu maksana kudu dipaksa we gitu nya wayahna salat mah kudu ruku gitu nya wayahna kudu ruku gitu atanapi seperti urang ningali jalma anu maksiat gitunya tahu urang teh eta wajib nyegahna ka jalma nu maksiat teh urang ningali nu ngadu cuma kan wajib gitu bahkan qahruhu kudu dipaksa gitunya dipaksa tapi kitu sote in qadaro alaiha lamun kira-kira mampu gitunya ari metak ngadatangkeun malapetaka ka urang mah aldi atanapi metak nimbulkeun kericuhan bahkan urang bisa eleh ku manehanana eta mah wa ila entong kumaha we wa ila lamun teu mampu mah payajibu alaihi al ingkaru biqalbihi ingkar teh ku hate we kitu nya urang teh ninggali nu keur ngadu kitu nya kan cek asal pokona mah kurang rek kudu dicegah dipaksa kitu nya sehingga saur rasul man ra'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi saha jalma anu ningali kana kamungkaran fal yughayyir biyadihi mangka kudu ngarobahkeun eta si jalma teh kana leungeunna maksana leungeun urang teh kitu nya kudu wani ngajingjing atanapi wani nyabok kitu nya wani nyabok kitu nya fa illam yastati atuh wani langsung nyabok fa illam yastati pabilisanihi saur rasul kulisan carek cicing ulah gituan dosa segitunya sieun keneh abi mah kulisan pabi qalbihi mangka ku hate we gitunya ngan lamun urang teu ingkar-ingkar acan berarti sarua jeung urang ngadukung berarti urang milu kana gitunya ingkar bi qalbihi ku hate gitunya sadaqallahul adzim.